urang kudu bersyukur dijadikan umat junjunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaula nanggalkeun teh ieu bulan Maulid ieu dina poe Rabu hareup, berarti Rebo isuk ieu adalah Rebo Wakasan. Rebo Wakasannya ieu Rebo isuk karena Rebo nadei geus asup kana tanggal hiji Maulud. Karena dina poe Rebo ieu aya nu ngitung 4 darajat setengah, aya nu menghitung 5 darajat. Geus luhur berarti geus lamun tanggal Rebo Kemis Jumat, Rebo Kemis Jumat 10 poe Sabtu Minggu, berarti orang 12 Rabiul Awalna kena malam Minggu. Malam mingguan berarti kan jalan-jalan di Muludan. Untung luar biasa orang teh ya, sebab Kangjeng ngomongkeun nahnul akhiruna, urang umat Kangjeng ieu ku Allah ditendena pangpanderian bungsu, berarti sabara ribu tahun timulai Allah nurunkeun Nabi Adam, kemudian Nabi Allah Idris, terus sampai Nabi Allah Nuh, terjadilah banjir bandang. Ngaawalan deui berarti nganukur 80-an, 40 lalaki 40 awewe saalam dunia. Eta manggeus teu kudu meuli taneuh Haji Pendi, sanagara sorangan bisa eta mah. Masya Allah garelis dia. Terus Masya Allah ribuan tahun sampai lahirlah junjunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sanajan umat bungsu, sanajan pangpanderian, Kangjeng wanah nusabikuna ke jaga kasorga nama pangheulaan urang. Alhamdulillahirabbil alamin. Atuh wallahu alam Haji Pendi mah. Masya Allah. Nahnul akhirun, ongkoh umat bungsu, tapi wanah nul sabikuna, bakal tiheula kabeh darungbu. Umat Nabi Musa, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi nunggu samemeh umat Kangjeng ieu teh asup kabeh ieu can waka-waka diasupkeun nu lain mah. Tuh paling Haji Pendi lah nanggoan. Kunaon? Lantaran ieu lah kautamaan Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abdulul makhluqat, abdulul maujudat. Masya Allah, sampai diancam ku Allah nu ngahinakeun nganyerikeun Allah, ngahinakeun nganyerikeun Kangjeng Rasul, bakal dikutuk ku Allah baik di alam dunia maupun di alam akhirat. Innalladzina yu'zunallaha wa rasulah la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum adzabam muhina. Dikutuk ku Allah jelema nu yu'zunallah nganyerikeun Allah, puguh eta mah golongan kafirin, golongan mus wa yu'zuna nabi wa rasulah, nganyerikeun Kangjeng Rasul, baik keur jumeneng keneh Kangjeng Rasulna maupun geus wafat. La'anahumullah, dikutuk ku Allah nganyerikeun Kangjeng Rasul.
Masya Allah. Anak urang aya nu ngahinakeun nyeri henteu urang kolotna. Incu urang aya nu ngahinakeun nyeri henteu bapak kolotna. Masya Allah main bacok bae. Ya Allah. Duh, betapa sedihnya baginda Rasul ketika anak incuna dikoyak-koyak ku Haji Pendi. Masya Allah, kaasupkeun kana yuzuna Rasul kan nyarikeun sak baginda. Laulahum lahalaka ahlul ardi, mun eueuh keturunan sang baginda hancur bumi ieu. Masya Allah. 80% waliyun min auliyaillah, waliyun min auliyaillah, termasuk kutubul aulia ieu kabeh ti jalur juriyat junjunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atuh kunaon eta ku Kiai Supendi dikoyak-koyak cak Haji eta cak Kiai Supendi eta sih sok aya nu mabok bae atuh urusannya na tama eta sih sok daratang be ka unggal kiai ka unggal ustad sok mentahan duit urusannya na tama ih atuh tama urusan individu dirina urusan tetep be urang mah ngahormat ka junjunan alam melalui ngahormat ka juriyat Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyaho bener nyaho henteu tama turunan kan pada irungna be marancung eueuh urusan tama urusannya na urang mah tetep be niatan ngahormat turunan Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad. Ya Allah ya Rabbi, hai Allah bae anu sangat luar biasa nu nyiptakeun 7 lapis langit, Allah nu nyiptakeun 7 lapis bumi, Allah nu nyiptakeun gunung, Allah anu nyiptakeun lautan jeung sagala eusina ngahormat ka Kangjeng Rasul. Masya Allah memberikan penghormatan, memberikan kasih sayang. Innallaha wa malaikatahu yusholluna alan nabi. Masya Allah tuh masa sih Mama Supendi teu izin ka Gusti Allah. Allah bae ngahormat ka Kangjeng Rasul, atuh ngahormat ka Kangjeng Rasul teh nu ngahormat kana keturunan Kangjeng Rasul ari Mama Supendi geus wanian. Masya Allah, murid pertama di aya Gusti Agung. Masya Allah. Bara muncul di urang ti bara heula. Duh Gusti Agung, aib prak Pak Haji Pendi ku Mama Supendi eta lah atau Habib Lutfi mah teu bisa maca kitabnya nama eta di Mama Supendi aya bae. Hei Mama Pendi nanya ka kula ya, Alkitab ya Allah ya Rabbi, teu kurang ti 5 kali kaula teh ieu jeung Al-Maghfurlah Abah Uci kejeng dulur-dulur kaula nyaeta Abah Haji, Abah Haji Us, Abah Haji Jalal ka ditu ka Hadratus Syekh Al Habib Lutfi. Masya Allah asup ke jero kamarna teu kurang ti 5 kali asup ke jero kamarna. Haji Pendi mah teu asup. Masya Allah di jero kamar eta teh pinuh ku kitab kabeh. Beusi hayang nyaho mah kula saksina ieu kitab teh Masya Allah datang ka diuk di hareup kudu ngageserkeun kitab nu di ditu muka nu di popojok itu muka teh be digerokeun kula tuh cokot kitab nu anu set be buka halaman sekian dibacakeun teh be hartina eta. Masya Allah sampai kula dititah baca eta teh kabaran teh maca teh mawa ko ieu teh mawa kacamata ieu kacamata Habib Lutfi dibikeun tah baca dasarna teu bisa ya teu ilunya nama. Ya Allah ya Rabbi, Masya Allah. Ayeuna kumaha coba
Gusti nu agung tuh kitab anu cokot teg be habuka halaman sekian dibacakeun kemudian dijelaskeun pulang ti ditu teh al-magfurlah ngomong ke hadza minal kasbi saking kuluhur ngajelaskeun tentang penafsiran nu aya di jero kitab teh hadza minal kasbi ieu termasuk bagian kasab. Masya Allah geus di luar nalar berarti kan kunaon Mama Supendi ngomongkeun teu bisa baca kitab saya eta mah. Ih, Masya Allah, kulah yang ngelakin beta kasugat aja Pendi. Gusti ragu. Masya Allah, innalladzina yu'zunallaha wa rasulah la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Nu nganyerikeun sang baginda, bagian daripada mensakiti sang baginda, mensakiti putra putri putrina keturunana daripada sang baginda, la'anahumullah, dikutuk Haji Pendi bakal fid dunya wal akhirah, disiapkeun wa a'addalahum adzabam muhina lamun teu tobat. Mudah-mudahan Mama Supendi tobat. Masya Allah. Masya Allah Gusti agung jelema nu arah li Allahumma anu nyaan ka Allah yuhibbul akhyar wa yuwalihim, mencintai orang-orang yang baik, yuwalihim bener-bener sangat menyayangi. Tuh Masya Allah al-akhyar di dia teh ya endek ajam tah jelema biasa anu eueuh hubungan darah kaditu ka jaka baginda komo atuh ieu mah aya dulu ieu teh aya hubungan darah ka Kangjeng Rasul. Golongan akhyar orang-orang baik menurut Allah Subhanahu wa taala ieulah jelema anu bener-bener tujuan ka Allah, yuhibbul akhyar wa yuwallihim. Maka mudah-mudahan orang bagian daripada anu nyiaran ridho Allah Subhanahu wa taala. Yuk orang cintai orang-orang akhyar, orang-orang baik, para keluarga keturunan sang baginda. Mudah-mudahan orang diberikan kecintaan ka para kiai-kiai ajam, kiai-kiai ieu teh anu lain daripada lain Habib, urang pun sangat mencintai para ustad, para santri kabeh urang dititah supaya mencintai orang-orang baik. Mudah-mudahan orang diberikan anugerah mencintai orang-orang baik. Amin ya robbal. Masya Allah, ari Mama Supendi. Heuy, Mama kiai nu geus maot diutak-utak keneh bae. Gusti segala dititah digali. Hei Mama, kiai nu geus maot Masya Allah masih dibuka keneh bae. Anu. Hei, itu lain tipikal kiai Allah kos kitu teh. Kiai syaiton. Mangka kan geus ulah didengekeun ku urang. Geus ulah dipedulikeun kiai setan. Jelema anu ngutik-ngutik para kiai-kiai komo geus mararawat. Gusti nu agung ahli Allah, hatta dulur urang, tatangga urang, babaturan urang zina eueuh nu nyaraho tutupan ku urang. Ulasana aibna kabuka. Hatta nu zina bae kudu ditutupan. Ari ieu mah mama nu geus di kuburan tita dibukar. Eta deuk nanaonan Supendi. Nyokot kitab. Ya Allah ya Robbi, mantakan yuk urang memohon ke Allah, mudah-mudahan Allah selalu memberikan hidayah ke urang. Hidayah daek ibadah, hidayah mencintai ahli-ahli Allah, hidayah urang menutupi aib dulur-dulur urang. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Masya Allah ngeunaheun bakal sebab ieu ilmu teh cahaya tah ketika tek be cahaya teh ieu kacampuran kuno poek-poek moal sampurna atuh bakalna bahkan bisa terjadi kesalahan kunaon cacaangna ieu kapoekan. Caang asup Haji Pendi poe kan
kunaon atuh pan hideung Haji Pendina manis itu manis hitam teh kebo. Ya Allah Gusti Agung tuh sanggeusna cahaya ilmu teh kemudian diamalkeun amaliyah cahaya. Masya Allah kuari teh berarti cahaya nambah aya cahayaan mimpi ngagenyang kuari pengamalan teh ikhlas luar biasa eueuh tujuanna naon hiji be ridho Allah Subhanahu atuh mimpi ngagebrai bakal Masya Allah tuh Kiai Pudoli boga ilmu cahaya dia julid jangan hatena diamalkan atuh cahayaan ikhlasnya nama beuh Masya Allah ceramah nambung dibere berkat itu kan mimpinya gebrai luar biasa. Ya Allah ya Rabbi iya sing ada Masya Allah lain saeutik jelema nu boga ilmu tapi henteu diamalkeun rugi Masya Allah lain saeutik jelema nu boga ilmu tapi beramal tapi ngamalna ngan ukur hayang ka alam doang. Masya Allah dihareupeun bupati mah rapih jasa salatna kunaon hayang diangkat jadi ketua MUI Haji Pendi. Hayo giliran be di imahna mah make celana pendek bari ngarokok nonton TV. Pan eta Mama Supendi kos kitu kan eta. Ngepen ya bae. Ya Allah. Tah nanaon ge ngeunaheun ku ilmu mah bakal begitu lempang Haji Pendi kapangi jeung Haji Rusdi keur mamawa motor Haji Pendi ye eta deui si Rusdi motor aing main babawa bae atuh nu puguh lamun deuk nginjem lamun deuk nyewa lamun deuk meuli atuh nu puguh nu jelas. Tah ikan iya kadang-kadang teu jelas tapi dihukuman ribet jasa ruwet naon teh ruwet ya kieu beheulanan ya benda nu aya di masjid aya benda mustarot lil masjid mustarot dibeli jang masjid wakaf deui mustarot lil masjid Kiai Pudoli meuli pasir tek be pun meuli pasir jang ka mana ya meulikeun jang masjid keur ngabangun ngaranna mustarot lil masjid kapaksa aya benda nu di masjid mauhub lil masjid hibat ka masjid tuh Haji Rusdi ya eta mah mawana teu ka masjid mawa pasir lah dibikeun ka masjid bahasa ada dibikeun ka masjid berarti benda tersebut mauhub lil masjid tuh pen ya keur masang naon eta masang keramik di masjid keramik saha keramik kula laju ieu mah ditempelkeun be di dieu engke kula saat wayah make deuk dicoplokeun deui ku kula hebatan oon tama masalah eueuh eta ngaranna eta teh yang nginjemkeun ka masjid nginjemkeun tuh hiji ayo aya benda nu nempel di masjid mustarot lil masjid benda nu nempel di masjid mauhub lil masjid hibat ka masjid aya benda nu nempel di masjid teh nginjeman ka masjid nginjeman mere nginjem
setahun. Masya Allah. Haji Sardi ya mawa naon eta kula mawa bata dibawa jangka masjid ieu batu bata kukula diwakafkeun jang masjid tuh mana eta mawa kusen jang naon jangka masjid ieu kusen kukula diwakafkeun jang masjid. Berarti kan aya opat masalah dirinya kan. Hiji aya benda mustarot lil masjid meuli jang masjid mauhub lil masjid mere ka masjid aya nginjemkeun ka masjid aya wakafkeun jang masjid. Opat masalah atuh kunaon ku Kiai Supendi dihukuman wakaf kabeh belon teh tah saeta nu hayang nyoekeun sungut ge ka kiai eta tah caliti heula kiai sing hade karena hiji masalah beda hukum. Lamun ieu benda wakapan kemudian ieu dijual nak menang jeung henteu nak layun qalu walayu habu walayu bau tah ngebul kan ngomong tah make dalil layun qalu walayu habu walayu bau secara mantul majab ngan engke kadituna lamun lil hajat lamun kadituna darurat eta teh dordar kiai lamun dina masalah benda wakapan ieu adalah ikhtilaf diikhtilafkeun ku ulama meunang jeung henteu dipindahkeun atawa dijual. Tapi lamun mustarot lil masjid meulikeun jang masjid mauhub lil masjid dibikeun ka masjid jazman ya cusul bai'u kadenge kiai hei tuh ya cusulil bai'u jazman tadi itilapkeun deui masalah ketika prakbe dibongkar masjid ieu sih kusena kamanakeun bau atau aya ustad anyar culak cangkeng tumunang saya eta walayun qalu walayu bau boga dalil eta doang tuh sing ade engke taliti heula ieu si kusena kusen wakapan atawa mustarot atawa mauhub. Lamun wakapan teh saha nu ngawakafkeunna aya wakifna ieu mah jabah heula tepan tek be Haji Pendi di lembur nanyeun masjid laju di sisi jalan mentaan duit asal lain nu berebe alhamdulillah giliran bae anu liwat teu mere haram jadah molon Haji Pendi ayo kuari terkumpul duit menang parelek di masjid di jalan atau mentaan ke masyarakat duit terkumpul aya 10 juta aya 20 juta laju dibelikan ka kenteng atau dibelikan ka kusen dibelikanlah ku panitia pembangunan masjid ya kan atau ku DKM itu bagian daripada nazir yo lantaran masjid orang kuarikeun butuh kusen maka yuk belikan ka kusen plak dijadikan dek ditanya Mama Supendi eta kusen wakapan lain tuh bismillah kan tanya kusen teh ieu kusen wakapan lain karena persyaratan wakapan kudu make segat kaula ngawakafkeun kana ieu kusen jang masjid jelas ngaranna eta karak kusen wakapan atawa najir nu ngomong iya duit dikumpulkan menang 50 juta laju dibelikan ka kusen cak DKM atau cak panitia masjid pimpinana iya kusen nang meuli ku kaula diwakafkeun jang masjid atas nama najir tuh kakarak jadi wakaf kuari dek nanya iya di lembur-lembur panitia masjid ketika balanja semen balanja pasir balanja batu aya nu ngomong diwakafkeun eueuh can ngadenge hukum karage kuari ngadenge lagi tuh bantakan iyalah hebat Pak Abah sepuh baheula masjid jamang kuari menang dijual cagon teh tuh bau gitu Mama Supendi mau kitab ka Abah baheula woi kiai gerak wakapan saha nu ngomong wakapan kula mah teu ngomong wakapan masjid zaman kuari
kuari mana ieu teh barang wakapan. Karena naon eueuh jelema nu mamanggul kayu yeuh wakaf jang masjid aya eueuh nu mau batu kali yeuh wakaf jang masjid eueuh kan mere duit dibelikeun ku nazir geus be ngaranna benda mustarot ngaranna benda mauhub mustarot lil masjid mauhub lil masjid itu ya juzul bai'u jazban. Masya Allah teu kudu jauh-jauh teu kudu hese nyaran di kitab Fathul Muin ge ngajang laeng di dinya. Masya Allah ieu lolobana teh ya urang terfokus kana wakapan. Jadi akhirnya mustarot lil masjid mauhub lil masjid injeman Haji Pendi nginjemkeun keramik ka masjid laju menang satahun dibongkaran deui tek be kabeh pikiranna woi tumunang saeta wakapan saeta cak Haji Pendi mantakan ge ngaji Fathul Muin sia tuh hebat mereka atuh tenanan mondok dong tedaraon tuh eta teh urang nginjemkeun kenteng ka masjid menang satahun urang dek make bukaan deui ku urang paling cak tatangga jeung masyarakat kabina-bina ka Haji Pendi atuh masalah hukum ieu mah hukum tes be Masya Allah atuh ulah disahajikeun ceng barang injeman barang mustarot lil masjid barang mauhub lil masjid ulah dihijikeun kana hukum wakapan ceng woi kiai paneta nu ngomongna kiai keneh atuh aceng bae kumaha ngomongna ari rendah keneh mah mantakan ceng ulah dihijikeun hukum teh jadi ari hukum wakapan hukum mauhub hukum mustarot hukum injeman tuh jauhnya mulai kuari jauhnya Masya Allah mantakan cak Haji Pendi hei Rusli geus mulai teh make nyebut haji jana sia nu jelas atuh ieu make motor lamun nginjem lamun nyewa lamun sia meuli kai tuh mulai Haji Rusdi gigiling sia sanajan cangkung moal ditarajan sia paling payah babah Masya Allah moal ditinggalkeun ku aing sajengkal-jengkal aja bila perlu disiksik sia ku aing bapak Gusti cak nya mah kayu bari men siksik bae dasar geus pikun aki-aki nu mantak aing ieu mamawa motor di dinya pan geus dibeli ku aing ieu nu mantak ku aing teh wani nyeng ka kaler ka kidul mamawa motor ieu teh pan geus dibeli ku aing harga 7 juta poho meureun sia pikun meureun Masya Allah Haji Pendi mimping naik culak cangklek kana kaceuli bengkel aing panas aing keur irah sia meulina nu mantak aing ieu teh nunjuk-nunjuk ieu pan motor aing toh bisa cak Haji Rusdi akhirna kan dordar Haji Pendi jeung Haji Rusdi cak Haji Pendi ieu motor teh boga aing keneh cak Haji Rusdi boga Haji Rusdi menang meuli tuh akhirna dilaporkeun lah Haji Pendi dakwa Haji Pendi ka kehakiman lapor juragan hakim tuh Haji Pendi ngaranna mudai Haji Rusdi ngaranna muda ale motor ngaranna muda abi culak cilik Haji Pendi teu ngarti Haji Pendi ngaranna mudai pendakwa Haji Rusdi ngaranna muda aleh terdakwa motor ngaranna muda abi ieu teh motor dakwaan barang bukti Masya Allah maka Haji Supendi ditanya saksi ku hakim saudara Supendi saya
Apa saudara punya saksi? Ada Kim, cuman satu doang, Bapak Haji Sardi. Satu doang. Awas, di mana-mana urusan kasusna harta benda, ieu saksi na menang hiji lalaki ngan kudu ditambal ku sumpah. Kan kuduna lalaki dua, jelas tama. Atalawa lalaki hiji awawe dua, tuh cukup. Ngan ieu mah ngan hiji doang lalaki, berarti ieu kudu disumpah saudara Supendi, saya. Karena saudara punya saksinya hanya satu laki-laki, yaitu Haji Sardi. Apa saudara berani sumpah? Tanu hiji kudu ditambal ku sumpah berarti. Cak Haji Pendi lain wani-wani deui Kim. Jalantaran eta motor jelas boga kula can ngarasa kula ngajual ka si Rusdi, ngomong lagi si Rusdi. Malah menyebutnya babatok Rusdi. Teu ngarasa kula mah tah saksi naga aya keneh bahwa eta motor kula, bahwa ieu saksi kula Haji Sardi beuh nya nama jalema adil jasa, jalema jujur nya nama. Lamun lempang ka masjid aya awe tungkul ngan kadang-kadang ti tajong. Jelas tah wa innama wa pisahidi wal yamin, di mana kasus saksi hiji kemudian ditambal ku sumpah. Innama yahlipul mudai, pasti nah Haji Pendi sumpah selaku mudai yakni pendakwa, ieu ba'da sahadati sahidihi wa ta'dili, kudu saenggeusna ngajelaskeun heula bahwa saksi Bapak Haji Sardi adalah jelema jujur, jelema adil. Tuh mantak wa yazkuru wujuban fi halafi sidqa syahid. Geus kieu cak Haji Pendi, Bapak Hakim yang terhormat, inna syahidi lasodikun, bahwa saksi saya yang bernama Haji Sardi adalah lasodikun, orang jujur. Wa inni mustahikun likada, dan saya berhak untuk mendapatkan mengambil hak saya, yaitu motor. Demi Allah bahwa motor itu punya saya. Kudu kos gitu ya teh. Masya Allah. Haji Pendi boga saksi nangan hiji doang ya, berarti nu hiji deui kan kudu ditambal ku sumpah. Cak Hakim, saudara Supendi, saya, apa saudara berani sumpah karena saksi saudara coba satu doang? Cak Haji Pendi teh Hakim, nyaon teh sapopoe kaula, pan kula mah ieu waro, tiba baheula kula mah waro, kula mah lempang ge embung, kula mah ieu teh ka jalan aspal buatan pamarentah. Ku waro-waro na kula mah di sisi be malah juga kacucuk Kim lajuna mah gara-gara mempertahankan waro. Tah kieu Kim, kula mah pantang sumpah tiba baheula ge, ulah sumpah bohong, sumpah nu bener ge kula mah embung, sebab teu bagus hirup teh ngomongkeun sumpah. Ulah sing dijore demi Allah bae aing sahitu teh henteu, sahitu henteu aing demi Allah bae. Teu bagus tak kos kitu. Ulah dipake bahasa harian cak orang mah demi Allah eta teh. Haji Pendi mah beuh benernya nama jelema api.
jadi ulah-ulah sumpah bohong nu bener ge embung padahal macak Haji Pendi teh kula teh atuan jasa sumpah mah jalantaran eta teh motor kaula tapi lantaran kula mangahindar tina sumpah embung. Kim, saya enggak mau untuk melakukan sumpah, dipersilahkan sumpah itu untuk Bapak Haji Rusdi musuh saya. Tah Pak Intarokal halapa lamun Haji Pendi embungan sumpah lantaran eta teang saksi ngan ukur hiji doang ba'da sahadati syahid wa talaba yamina khosmihi lajumen ta Haji Pendi geus bae Haji Rusdi bae nu sumpah palahu zalika maka itu diperbolehkan. Cak Hakim saudara Haji Rusdi saya Kim wanian jasa karena Haji Supendi kagak mau sumpah maka sumpah ini diserahkan kepada saudara apa saudara berani. Waduh Kim atuh wani jasa sumpah. Maka Haji Rusdi langsung sumpah demi Allah bahwa ia motor boga kaula menang hasil meuli di Haji Pendi. Tah lamun geus Haji Rusdi diserahan sumpah Haji Rusdi dadaekeun maka watus kitu ieu teh wa biyaminil khosmi tus kitu dakwah selesai berarti ieu motor boga Haji Rusdi. Putus ku Hakim. Cak Hakim saya putuskan bahwa motor ini milik Haji Rusdi. Tinggal Haji Pendi be ku sial-sial teh sugan aing mamual wanieun eta teh si Haji Rusdi pan eta berarti nya wanieun sumpah bohong eta teh katulah sia. Waduh Haji Rusdi mah geus teu mikiran naon nya naik motor. Woi pen sorry men balik hari jalager tabrakan tak karasa. Masya Allah tuh Cak Hakim teh saudara Haji Rusdi saya karena Haji Supendi orangnya waro kagak mau sumpah hoer maka sumpah ini diserahkan kepada saudara. Cak Haji Rusdi teh wadaw aing mah sieun jasa kawalat jadi hate mah pan teu bisa dibohongan bahwa ieu teh sebenarnya mah motor Haji Pendi ngan di aku kujana tuh Cak Haji Rusdi Kim kula mah geus diamanatan ku kolot tiba baheula lagi ulah sok sumpah jadi bus kula sieun kawalat mantakan kula mah embung ieu sanajan diserahan sumpah ge tah Pak Innakala muda aleh terdakwa Haji Rusdi diserahan sumpah ku Haji Pendi kemudian itu embung deui kumaha ieu sumpah menang henteu dibalikeun deui ka Haji Pendi palahu ayah lipayaminar rod fil azhar menurut kaul johir teu nanaon sumpah dibalikeun deui ka Haji Pendi disebut sumpah rod ngaranna tah tapi ieu cak sakaol teh teu bisa ieu menurut kaul ajar kudu dikembalikeun deui tapi menurut kaul cak sakaol teu meunang dikembalikeun deui jatah tadina pan Haji Pendi geus embungeun sumpah sanggeusna Haji Pendi embungeun sumpah laju eta teh dikembalikeun dia diserahkeun ka Haji Rusdi ku ari Haji Rusdi embungeun teu meunang dibalikeun deui jah Haji Pendi tatena geus embungeun ari geus kudu kumaha kasus teh ieu tunda datang ka Haji Rusdi daekeun sumpah atawa laju nyana ngaku Cak Haji Rusdi heueuh sabenerna mah ieu motor boga Haji Pendi tah cenah datang ka sadar ieu teh Masya Allah
walau kana biyadihi amatun wa waladuha faqala rajulun hadza mustauladati alikot bihadza bimilki wa halafa ma'a syahidin sabatal istilad. Masalah ieu eueuh di urang ye tentang amat mustauladah. Ya, Haji Pendi perang, kemudian perang jeung Cina, terus katawan awewe Cina ieu awewe nu menang hasil tawanan ti musuh kafir dimenangkeun dijadikeun amat. Boleh digituin nya bae amat aya sek be amat bisa dijual belikeun di pasar. Kuari Kiai Pudoli mah nya nama teu ilu perangan duitna loba bos. Hayang buka amat. Laju ka pasar tek be meuli amat di pasar tek be aya nu harga 1 juta aya nu harga 500 dibeli sakali diborong 10 ku Haji Kuki Pudoli bawa ka imah set betah ieu amat teh ya amat tah bisa dijual belikeun bebas Kiai mun dipake menang teu nanaon di wik-wik eueuh masalah henteu make batas tama. Ari urang pan ye lalaki boga pamajikan teh dimenangkeun 1 2 3 4 sanajan kuat keneh jeung duit loba keneh prak beda datang ka 5 teu meunang batasana 4 doang. Rahasiana Allah maha mengetahui karena kemampuan lalaki ieu ngan hukur 4 doang kemampuanna baik tina urusan ieu teh biologis maupun non biologis ieu teh leuwih ti 4 moal kuat tuh malah mah 4 ge loba nu nyengkleh ayo loba nu nyengkleh. Haji Pendi boga pamajikana 4 cak Haji Pendi dinu pangkolotan 2 poe dinu ka 2 poe dinu ka 3 2 poe dinu ka 4 ge 2 poe berarti kan saurangna kapanggih 8 poe kan nu hiji teh kapanggih 8 poe nu hiji kapanggih 8 poe tuh nisbat si awawe mah nyana teh tahan sabar rata-rata 4 poe 4 poe tanahan tak be kalima kagenep teh geus hampir teu kuat kuari mah kan geus 8 poe kan berarti kan nya geus nunggu hayang diwik-wik ku Haji Pendi. Sedangkan Haji Pendi mah unggal gilir ka dieu make pelebah nu terakhir nyengkleh Haji Pendi. Wadaw cek Haji Pendi nu kolot lambeng jai S2 na nu kolot lambeng di naonna astagfirullahaladzim oon si aki-aki ya tuh pan ieu lain bantrak tak 4 bae ge 4 ieu kan ieu lamun dipake kabeh ieu dipake asana kebal-kebal digotong Haji Pendi tuh wari meuli amat 10 dipake halal eueuh masalah eueuh batasan dek boga 20 dek boga 100 eueuh masalah eueuh batasan bebas ka amat mah henteu kudu ditikah deui teu kudu asal ku urang dibeli kemudian diistibro setelahna diistibro kakarak tek be dipake ku urang teh eueuh masalah meuli deui urang tek be boga stok 10 anjay Masya Allah cak Haji Pendi teh kunaon kuari eueuh jadi pasar ieu mah ieu baheula aya gembe cak Haji Pendi laing mah deuk meuli embe-embe jadi pake belon teh bae kunyana diandahan diakurkeun jeung amat
awas teu bisa awas tah kuari kos Kangjeng Rasul awalna ku Allah dibebaskeun boga pamajikan teh duk 100 duk 1000 bebas cek awalna kemudian ku Allah dibatasi ngan 9 doang tek be tapi lamun amat mah bebas maka Kangjeng Rasul boga istri 9 kemudian ieu teh hubungan ke jeung amat Mariyatul Qibtiyah anu dila rahim amat tersebut lahirlah Sayyid Ibrahim putra Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mah di luarna 9 jadi amat teh andai kata Kangjeng Rasul terus masalah tapi nu merdeka mah hanya dibatasi 9 tuh awalna dibebaskeun nduk sabaraha bae kemudian ditahsis gitu ya geus berarti nyalin ayat nu itu kemudian dibatasi 9 ieu di luar amat tak ieu ge Haji Pendi batasna 4 di luar amat mah bebas kuari Haji Pendi meuli amat di pasar Santiong berarti ya tek be laju dipake ku Haji Pendi barang dipake pelendang reuneuh ada awas di mana-mana eta amat laju ku Haji Pendi dipake kemudian reuneuh ngalahirkeun maka status amat naik jadi amat mustauladah tapi lamun teu reuneuh mah dipapake be ieu teh bisa dijual belikeun tapi lamun reuneuh boga anak naik jadi status amat mustauladah hukum amat mustauladah teu meunang dijual belikeun tuh naik derajat tuh kuari lain pamajikan amat hukum amat mustauladah lamun Haji Pendi paeh merdeka dengan sendirinya jadi berarti teu bisa diwaris ku anak Haji Pendi pan lamun henteu reuneuh mah teu reuneuh ieu Haji Pendi paeh eta tetap status amat engke diwaris ku anak engke beunangna ku saha ku anak cikalna atuh geus dipake ku anak cikal urang dipake atuh beuh ieu teh atuh ku anak bungsu geus jadi amat ieu mah reuneuh di mana reuneuh status amat naik disebut amat mustauladah naik nah hukum amat mustauladah teu meunang dijual belikeun hiji hukum amat mustauladah di mana dununganna maot ieu merdeka dengan sendirina tuh awas kuari Haji Rusdi keur nunungtun Siti jeung anakna Siti teh kan boga anak kapanggi Siti teh amat ditutungtun ku Haji Rusdi kapanggi jeung Haji Pendi sak Haji Pendi di ieu kunaon ku sia eta teh amat mustauladah aing si Siti kunaon ku sia ditutungtun dibawa ka pasar ji cak Haji Rusdi nu mantak ku aing dibawa ka pasar ieu teh amat boga aing deuk dijual ku aing ka pasar ngomong naon di eta si Siti amat aing laju ku aing dipake reuneuh berarti jadi amat mustauladah burusut lahir eta anakna ge eta teh darah daging aing geus berarti eta Siti amat mustauladah boga aing ieu ge atuh anakna boga aing kunaon ku saya dibawa ye cak Haji Rusdi teh nu mantak ku aing ieu dibawa ieu boga aing nang meuli
ribut akhirnya kan Haji Pendi kejeng Haji Rusli cak Haji Rusli ieu boga aing cak Haji Pendi ieu boga aing maka ditanya ku hakim Haji Pendi boga saksi atawa henteu bahwa eta teh ya bahwa eta amal siti amat mustauladah maneh atuh Kim aya tuh saksina dua Haji Sahmad kejeng Haji Sardi tuh Haji Sahmad jeung Haji Sardi atau berarti tamah ponis tek jelas boga Haji Pendi kuari Kim kula boga saksi ngan hiji doang ngan siap ditambal ku sumpah tuh Kiai pan ari saksi mah hiji jeung nu meunang ditambal ku sumpah ieu nu urusana jeung harta benda pan ieu mah urusana amat mustauladah ieu adalah kaasupkeun kana harta benda keneh lianna hukmal mustauladah hukmul mal fatusallamu alaihi mantakan ieu dimeunangkeun cak Haji Pendi Bapak Hakim saya punya saksinya cuma satu doang tapi saya siap untuk melaksanakan sumpah cak Haji Pendi demi Allah bahwa ia teh babat mustauladah kaulah tah jeung saksi hiji maka Haji Pendi menang teu nanaon maka ieu siti nu tatena dibawa ku Haji Rusli kudu diserahkeun ka Haji Pendi walau kana biadihi amatun wa waladuha faqala rajulun hadhihi mustauladati alikot bihadzapi milki terus Haji Pendi berani sumpah jeung lantai jeung saksi hiji wa halapa ma syahidin sabatal istilad ieu bisa ditetepkeun ka mustauladahan asiti berarti boga Haji Supendi BM itu buktina rareuneuh batur eta teh tuh nya wallahu a'lam bishawab.